Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Halo bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lain jang hirup teh maneh rek kitu wae. Ayeuna alhamdulillah geus kolot. Dakwah serawe, dakwah serawe. Umur maneh geus ngorotan, singra eling jang. Ya Ustad Godlan. Nah, isukan teh urang teh nincak asa si Ramadan. Di mana bulan suci mun bisa mamaneh puasa ti ayeuna. Wajarkeun puasa dana atuh. Nya puasa we umumna kumaha manusia-manusia ku zaman ayeuna. Wah isukan we meleduk Di samaruknya karma teh amis, neraka teh tiis henteu. Ya. Ayo Ustad gantek bae cap eling Mangga. Assalamualaikum. Mana yang pada radas kaum dah? Ya laras atuh neng mah cinta mati ka omah. Ulangin cara hartana banyak nengnya ada beda jauh lah umurnya ada om udah tua, neng masih muda kan? Oh iya atuh neng mah masih muda. Biasanya yang muda-muda mah sok ngincer hartana bae kan. Om jadi ragu mun gitu mah gitu kan. Kan neng mah cinta sejati atuh om ieu mah beda. Oh gitu mah mungkin ku om dipemulikeun bio mobil bus kadang-kadang truk oge namun yang takut-takutan lah nya barang bisa dipemulikeun gitu. Ah neng mah odong-odong mah bisa usaha om. Aduh, odong-odong mah meranti iya tuh. Meranti anak-anak mah tuh. Kan bisa pakai usaha Oh, gitu. Nya teu naon. Sekali becana tuh. Heeh siap om. Itu memang kurang lain kali. Itu jeung om jeung tado gitu. Alungkan Babok teh teh. Teu kayu itu. Ai neng kunaon? Teu boga deudeuleuan kerek balik di Cicendo boga jeung nu kieu atuh. Kira-kira ge jelema aya. jadi nama jemaah aya aya irungan aya celian Komo urang jelema aya di ibarat tuh. Geus bae nama kieu rek milih anu ganteng atawa nu jelema kaya. Mun teu rek digulung kuduan tah. Atuh da kumaha ka abogo kasih om bogo. Tapi da anak mabok wae. Mamun neng mutuskeun di galon tah aya keluarkeun jurus. Cai mane? Cijalem. Ciki. Geus neng ayeuna mah kumaha neng mah rek mabok deui nu penting mah fly. Hayu bro Wah, sudah gak kayu galon tinggal galon. Neng dadekanan ka jalmi anu resep mabok neng. Ada baheula mah atuh bager hanti saprek digeledug we jadi edan eling. Om neng mau pulang dulu mau minta ongkosnya dong. Oh gitu aya. Mas 20 lah majang. Ya udah ya om pulang dulu. Ya. Naon si om tahan 2000 perak geus mah kuat mere 2000 deh. Nawih deui neng. Ai om kumaha rabun atau kotokan mah nya 20 ino dibikin 2000. Masalah ieu atuh nu cobaan. Jadi murangan cobaan deh. Aneh si neng teh dibere mobil, dibere kontrakan gitu kan yang baik, diberi bikin sawah gitu kan nah. Ada nah mentak. Odong-odong heran henteu. Cakeun cager mah. Aduh, bro liar. Ari mana di heheh teu nembalan. Sugan teh kasada. Mana apa teh mana si kodel? Yang di botol. Mana masih kodel? Teu apal urang mah masih kodel di mana? Mana teu apa kieu-kieu ge koboy kampung duaan teh teh. itu coba balik di itu merendah abdi mah sampai ayeuna sampai ngontrak Kieu naon nih?
Cigail naik ke dorong gitu. Dorong ke. Ya di mana? berat Sok atuh. Cik ya sabaraha. Sabaraha yuk. kita tinggal Balap cik mana yang jauh? Tahun 55 bener. Ini berarti gitu. Wah berat kuda saya si kode. Dia keraun main dia. Wah cager. anjing Balik atuh. Sok. nggak jangan orang tes nak Sok atuh. balik juga tadi dia mana Sok atuh lah yang jalannya. semuanya dia teh kunaon mana ka dia Biasa urang deui bro atuh. Eta lieur kamu urang direbut ku ong-ong. Pokoknya mah bro geus kolot gantengan kere aing. aing kabogona milih saha Teh pilih si itu ngomong teh sok mabok cenah. jadi kumaha mana rek mabok deui Mabok we ya nama. boga jeung meuli cayeuna mana Heeh. Teu terus kumaha urang minta we ya lama lah. ayo atuh Yo nam ayo. yang ada obos lah Man ayo. man ayo bro Astagfirullah la ilaha Kamana Ayo Pak Ustaz. Ka masjid rek naon ka masjid Ya sholat tapi usum kene Ari cep ya nanaonan kikieun mabok-mabokan we ayeuna ku agama geus diharamkeun. nya Tina pasal teu meunang. nya Lamun sabisa-bisa mah gerak areling gerak tararoma. nya Ayeuna alam dunya geus ngolotan nya. Umur didinya ujang-ujang teh geus ngorotan. nya Tah ieu mah gerak areling. nya Samaruk karma amis, Nya. samaruk narakatis. nya Henteu sabalikna teh eta. nya Mana teh jangan mulai nyanyakeun heueuh gitu. Nya kudu puasa diri-diri aranjeun teh enak geus kalalotor berarti ku dosa. Nah, lamun bisa makan isuk teh tinggal sesi Ramadan. Puasa teh kan nahan lapar, nahan nafsu urang. Nah, bisa-bisa. Kepatan. Heug marari kira. Tah, ieu teh murid abdi anu tos Nya. ngajina. nya Mun. nya ayo ustaz rek ka mana Reka masjid. Mun. Salat. Mun. Tadarusan. Mun. rek puasa Mun atuh. Tahajud. Mun atuh. Tubahan war. Mun. Tapi ketang lainna mah dinten Senin karek. Nya. Ya. Mun. nya Ya. Tah, ini mah ujang-ujangnya mending kene geura eling, geura tobat, alhamdulillah tos ipis. Anjing puasanya kedah puasa umat. Salat nu diutamakeun. Mun, Leuwih teuing atuh sia teh. tong areureuy wae regepkeun. Kumaha atuh Pak Ustad ieu teh? Mun pamit tiasa mah anjing kudu kitu saur abi puasa, salat Ai puasa teh kumaha carana da teu apalnya? nya kan saur abdi tadi Kumaha? nahan lapar ti subuh dugi ka magrib. Atuhnya lapar hendahnya. Ya heueuh. Sok aya mah geura puasa. Kumaha Pak Ustad da teu apal? Nya puasa teh nahan lapar ti subuh dugi magrib. Berarti itu mah bisa Pak Ustaz. Nya batal atuh namanya Karena puasa. apa yang tak dahaga. Nya kan eta ge sami atuh jang. Kumaha mun teu kanyahoan batur tah. Nya ngeur batal namina puasa mah kedatangan Lamun minumna di luhur para kumaha?
tetap batal. Ayo Pak Ustad bisa nuang minumannya. Mohon sok, tapi kan dinten-dinten biasa paling Ayo isukan rek minum moal. yang minum atas buka mah lamun teu nginum urang teh haus. Lamun ku amin seberek ku kopi mah jam 2 kan panas. Abdi mah moal kikituan. Ayo puasa teh kumaha carana teu isuk-isuk. Mohon sahur abdi tadi kan tos nyarios ke hujan-hujan. Di mimiti init gawe jam 8 nepi jam 5. Di subuh Subuh jam sabaraha. jam setengah 5 dugi ka maghrib. Dugi ka maghrib. Tanu. Terenya jam 5, setengah 5, jam 5, jam 6. Sajam. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, Allahu akbar, kabira walhamdulillahi katsira. Amin. Amin. Nah, nafsu nu Amin. tos Amin. Amin. Sanes Amin. ngadalil. Amin. Enggak, sabira-bira wae. Tos anjing mah nya sok geura malikir we. Nya, nya, Sangka nararanjeun bisa eling, bisa tobat nya, nya, Pemat nya, ya. Mun abi bade ka masjid atuh nya. nya, Mun. Atur nuhun nya. nya. Ayo. Tadi mah kudu puasanya udah wajib Ulangnya pira aku udah kuat jiwanya lu. nu penting mah tong dahar tong minumnya nahan lapar hungkul nginum mah meunang Itu pangan bio teh. kumaha Kemenang minum, kumaha kemenang dahar. Kudu jam genap. Nya. Isukan mah geus ya, urang mah rek tobat enak mah euy. sarua urang ecukeun merek tomat tomat Oto-oto oto abaat abaat obat tomat goblok aya nama bro urang rek tobat kabogoh direbut ku omong urang aya rek tobat isukan subuh bapangi di masjid Oh, sok nya, ayo ayo, ah. maranela beres sok balik kalanya Ya.